Zaman geus muncak perjalanan nepi ka awadna ti kobakosen nepi ka awadna lesu teh aya makhluk Allah kita katingali ku manehna sejenak ku paon teman di dinya tah masuk ke wilayah tah disebutna ketemu Allah di makom wajdu ti handap ketemu Allah di makom idroki naik kana makom dauki naik kana makom wujani idrok jajim dauk jajim hujan jajim inpirod idroki inpirod dauki inpirod wujdani wujani teh bahasa Sunda mah wujudan teh tangulu kadenya tangulu ka Allah mah ulah saruakeun jeung makhluk ai tanguluk makhluk mah ngajentul banyak ai ka Allah mah lain jirim lain jisim lain johar lain arod lain mungkin lain muhdas lain aqwal lain ajar tapi Allah mah datul batil wajibul wujud al khalani sifat wal asma ningali dikalikeun ku Allah taala kadat Allah keur teu katingali apalna teu katingali sifatna eta disebutkeun tadi teh al ajul idrokun tidak bisa menemukan adalah ketemu les teu bisa nyebutkeun makhluk teu bisa nyebutkeun aya Gusti Allah taala eta ngaranna musyahadah di makom panata moal hasil musyahadah di makom bako atau musyahadah di makom pana illa ba'dal panai angin sabada pana masya taala tina sallallahu taala wa ba'da taharati batil qalbi jeung dina sabada ngabersihkeun aya tasfiyatul qalbi ngabersihkeun hate min kaduratihi tina kokotor hate kokotor naon kokotor mimitina kokotor sifat madbuma kokotor maksiat sifat madbuma kokotor ningali makhluk anu nempel kelisina dina hate asatir alaihi nutupan pikeun ningali ka Gusti Allah taala ret ningali sawah parena geus koneng sapotong nepi ka imah koneng sapotong kabayangkeun we ningali apal Allah leungit ningali sifat Allah apal ningali ka Allah eta anu eta pare koneng sapotong teh eta ngaran satir nutupan ningali makhluk nutupan kana ningali ka Gusti Allah taala asatir alaih tak kokotor ngaranna teh bayangan makhluk kokotor sifat madbumah kokotor maksiat anu dina hate anu ngahalangan kana ningali ka Gusti Allah taala maka pikeun jalma nu hareup hayang ningali ka Gusti Allah taala upaya lain bersihkeun hate urang mimitina